lamun taneuh diasupkeun kana seijang ngilangkeun najis mughaladhah anu katujuh kagenep mah teu ditaneuhan ka hiji kadua katilu sampai kagenep teu ditaneuhan katujuh make taneuh dikiruhan tadi asupkeun kana ember kecek dapikeun kalacak dibanyurkeun ka dieu ta ieu najis mughaladhah nu eta nabi teh jadi suci eta terus aya taneuhan pan urut kiruh teh ditamperkeun geus tamper pan misah taneuhna aya digaringkeun diage tayamum teu kenging tah hukum taneuh anu bieu tinu kumahan usapan kumahan katujuh taneuna hukumna suci ngan teu bisa nyucikeun kitu tapi anapun misalna ngangetanna teh tina kumahan kahiji kumahan kadua kumahan katilu kumahan kaopat sampai kumahan kagenep ta eta taneuna tetep taneuna mutanajis teu bisa ngilangkeun kana hadas kana najis teu tiasa eta mah teu tiasa ngilangkeun najis weuh deui lamun urut taneuh mumah anu katujuhna taneuhna hukumna suci tapi teu bisa nyucikeun kanu sejen nah keterangan fa in kana al mughalladatu kitu nya pisabiah kana tohiron pakot lamun bukti najis mughaladhah di kumahna anu katujuh nu make taneuh kana tohiron bukti taneuna suci pakot tungkul suci tanah nama suci tapi teu bisa nyucikeun lamun katujuh ngan anapun wa pima qablaha patamutanajisun tuh lamun make taneuna memeh katujuh kan yang kagenep kalima kaopat katilu jeung saterusna eta mah tetep taneuna mutanajis teu bisa nyucikeun sarua ta eta nya jadi anu bieu hukumna taneuna jadi hukum taneuh mutanajis kulantaran taneuh dianggo urut ngilangkeun najis mughaladhah lamun diangeuna tinu palebahan nu katujuhna taneuhna anggares suci ngan teu bisa nyucikeun kanu sejen ngan lamun taneuhna diangeuna tinu kagenep kalima sampai nu kahiji hukumna taneuhna teh mutanajis sabab bitis anu keuna ku anjeun teh encan jadi